Sampurasun baraya, hayu orang pedar babasan Sunda nu matak penasaran, ngenaan bisik kadenge ku cak-cak. Pernah tuh sih nyimpen rahasia, tapi deg-degan sian aya nunggu pinggan ti kajauhan? Pasti kantos, pan. Tah, cak-cak di dia teh, sanes sato dina biliknya. Iya teh siloka kernu goreng biwir. Bayangkeun we kieu, hiji sore di bumi juragan wadana ngadadak geger sabab enteng badak pepes. Kieu lalakona si Asmat keur babaledogan, batuna milih pas. Perang we enteng teh ancur. Tapi kabeneran pisan tah, harita teh sepi, teu aya sasaha anu ningali kejadian eta. Dasar panik, Asmat langsung ngabecir lumpat ka indungna. Manehna terus terang geus mepeskeun entung badak. Cik, kumaha ta indungna? Nya puguri weuh, indungna langsung nanya. Aya nu ningalieun teu maneh teh? Bari ngarenghap lega, Asmat ngajawab, aman mah, eueuh nu nyahoan, kuring mah langsung we ka dieu. Terus indungna ngaharewos kieu. Geus atuh ulah rea omong deui bisi kadenge ku cak-cak. Lamun nepi ka kadenge batur, wah maneh tangtu bakal cilaka mad. Kitu pokna. Jelas pisannya, cak-cak teh ngagambarkeun tukang gosip anu resep ngupingkeun omongan batur. Nah, sanggeus terang hartina, cik emut-emut, saha cak-cak nu sok aya di sabuduran salira?